Kunirangan dika. Iya, Anom. Aya naon itu Bapak Panglima aja. Aya naon Bapak Panglima? Muni reueus abdi Anom kene, kasep kene. Saya kasep. Terima kasih Anom kene. Daya sawadeun. Daya sawadeun gagah sakti mantraguna. Nya. Nya cak kitu aya anak hiji maka didik. Tapi aya anak nunungan yang bedegong. Ya. Da sagala rupa oge kumaha indung bapana. Kumaha? Kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Jadi kumaha indung bapana dek di Yahudikeun, dek di Nasranikeun. Kumaha lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana? Umat luhur mata kula nyarek lamun anak bedegong teh bapana heula meureunna kitu ge. Naon sia teh? Naon ai bapak? Ngarenyem we. Make jeung kumaha bapana sia? Nya cu. Ulah heureuy jeung kolot Bapak Mali. Ngai aing kudu heureuy jeung sireum. Aing kitu teh mah bener. Bapak teh dikitu-kitu geda burung palung bodoh gelo oge. Isi katulah kita naon. Bapak masih nenek tigigir. Kulan Astra jingga dawala. abdi kulan abdi Anom. Beja tidak benang dipersaya. Kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Anterja, Kakang Jakatawang. Dimas Abimanyu. Pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik. Yen Kakang ngalaka Suraboma teh mapak balad pikeun ngagempur urang. Waduh, ngagedean di perang kieu. Mulai jadi rongkah kieu kan. Nya, jeung ieu deui di pihak Gusti Batara ayeuna teh pan pengaman dunya cenah ngajadog wae nya. Lain daya perhatiannya kan. Oh perhatian pisan. Kos anu ngahajakeun. Sanu teu butuh negara urang mah tuh da melak ngarungkeun rokrak ge jadi. Bener. Oh, meureun dirong we batur. Oh nya tadi ogo ceuing jadi teu mikir. Di ogo kumaha? Melak sampeu jadi ala kadawak seubeuh duh geus. Sasambat seubeuh di urang. Teu mikir da. Matak kita nih katipu kabobodo. Kabobodo katipu. Sumuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rokrak ge jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena. Berapa? Apan SDM-na Lemah. SDM-na lemah. Nya cak kitu deui ngah. Ai insinyur ngagunuk, doktor Anes ngeres, sarjana pabalatak. Benar teh. Paneta teh SDM unggulin. Oh. Tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja. Skripsi na menang meuli meureun. Teuing. Nya da atuh geus. Kumaha tidak wala geus ieu aing mah bisa ngomong deh. Wah sakitu. Ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani teh geus luar tina katangtuan hirupna. Saparatis eta mah. Cek abdi oge. Perlu nu kitu mah digempur bongan make jeung pada sanes 1 2 anu korban teh ti pihak sipil. Kitu cek abdi ge. Benar teh. Lain anu jadi eta teh IT pihak urang geura pek newa ka itu neungeula ka itu keuna ku hukum. Ari itu modaran urang teu. Karena rago kan. Jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu teh. Ayo urang kena kuham. Apan ayeuna teh keur usum kieu. Jadi positif kali positif sama dengan positif. Ayo juga aing pos hansip. Eta mah kitu. Positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Maksudnya naon sih jadi lieur ka aingna? Oh benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah.
salah kali salah kabina-bina lain Kemana wes ya sama? salah kali salah itu jadi bener Benar. nah jelema pamimpin bener rakyat bener pejabat KB bener kayak itu nage Benar. rakyat salah pamimpin bener salah ada Salah. lamun pamimpin salah rakyat salah bener jadi akur KB kita kudu berdasarkan argumentasi ngomong teh nya berdasarkan kumaha jelema iman cek agama ieu poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa malah nu kupur bakal ngundang malapetaka talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu salah we sararea ruy ayeuna baralik deui ngomean sararea deui tepinya waka tuh baheula maka dipilih diberi duit oh jadi salah Teteh. gitu demokrasi wah mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun angere dicumpakan money politik dilarang nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we da atuh da anjing kabeukina nu kitu da bahayana teh geus ngabudaya eta nu leuwih riweuh mah geus jang atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik aya mah kudu atoh aya masyarakat kitu teh Geus karonya. kudu reueus malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis make polos ricik Beres tapi itu teh. Kudu cepat tanggap. nah siapa beca teh sia teh geus keseuing deui teh Datang wae teh kan. Hadiran. baheula ribut Imam Mahdi bakal turun Imam Mahdi bakal turun nah mainan kita kiwari semuanya Ratu Adil lah kamu bau sungut Mana di jangsian tadina. oh saya tidak piningit ya ciwit teh aya minta doa ih kumaha betul leh ngadoa mangga teh teuing agan mangga mudah-mudahan naon nu pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban saur kacamata agama mah innamal amalu biniat ari amal-amalan teh kumaha niat ari panginitan cekelot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu menya ini tidak durukan itu eta sok nentang wae atuh itu kira-kira na bakal sadar moal saha teh nun kakang nalaka Suraboma ih tiwu kacongo-congo ku amis puhuna parantos gamos laksanakeun perjuangan heula ngalilieur batur ieu aki-aki cing bener atuh urang kedut ngomong teh nya lieur ka uingna ge naon sia teh Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu da teu nyambung tah sia na basa naon be teh Kapagi. ya basa Sunda teh teu ngarti sia teh teu tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda Eta kurang sunat. deudeuh jang jati kasilih ku junti Benar. da teu nyambung atuh ngajawab sadar jadi tiwu hartina tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh
tak itu kan apa ngerti erek kan bisa cepat ya roh daing yang anak dengan kuntulan we iya lamun batur can tamat ulah waka di debat bakal di debat ulah waka disalahkeun ieu mah tuda karek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh ka neraka aya kulu bid'atin dolalatun pinar kaleuh teh ieu mangeran ka hadis teu kieu nya ka Allah geura sok mangeran mageunah teh naon teh sia ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh dina ayana ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna aya Raden Putra Bang Prabu Doib aduh numatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya nu teu bisa maca digeunggeureukkeun peke ngewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cing ka Allah geura sok mangeranna nu kagungan welas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar welas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati daing mah jihad duh ya teuing ieu otak lain kan dia teh mah aduh ya kurung patok bisa nyata kitu tanya katarima kudu bodoh mah ulah diremus Quran teh grepeh nah sih diremus ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan jukut ieu dilegleg ulah diremus tapakuran nu jero pikiran kalayan memeh maca Quran teh tak udan heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu aya a'udzu teh asa tina kecap wa da jadi teh naon sababna sabab harakatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu teh ditukeurkeun kana ain pasoropa maka surup a'udzu ay aqdiru hartina kedewasaan kudu geus dewasa bangsa urang teh ulah keur dieu kitu tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantes halus jadi papaes ai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh kenya nya kitu teu ngarti aing mah aku aya rengkol wae rengkolna teh sakitu timbalan Raden cing hati-hati tuleh bebeja kaulah ka kolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kadek malahan beja tinu menang dipercaya Semar dunya masih kene genjelong daratan masih kene budahan batu masih kene beye wa geus kumelenang di dunya iya eta mangan uah we si ieu golongan naon ya teuing sagala teh dicempat we eta dunya masih kena genjelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye Semar geus kumelenang di dunya eta nu jadi lieur teh nah cenah bareta teh apruk-aprukan manehna teh tuluy kapan manehna mimitina cenah nu kumelenang di dunya heuh tuluy kahujanan keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung mulang tarima we ka saung diciptakeun saung teh jadi dewek ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelenang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha ta eta nu jadi lieur teh aing mah
Eta dari pemikiran teh bener banget. Meureun baheula teh saung teh make bedog. Saha nu nyeun gaji jeung bedog. Eta lieur aing mah. Deuleui make awi. Cing, wah teh naon atuh? Nah, make seuri. Da jeung ieu na uing mah. Halus jang. Kritis gitu tah. Geuning kitu kritis dina alam modern mah. Kudu nyata wae teh. Heueuh tuh. Nu teu ngarti teh saung nya meunang saha. Pan jadi abdi. Heueuh atuna lain mikir sia teh. Sumpek pisan sia. Saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh, Edison. Naon agamana? Euy. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saana listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi kapan? Tapi heueuh seueur. Sia teh lain saung niuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungkeun. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur nyelong. Budahan batu teh. Beye. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Arti teu. Ya, eta jarum sapotong eta jagat dijarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teh. Oh. Naon beuting sakitu? Lain banyak kakak. Ya, la ilaha illallah. Kakak harti sia teh mah. Baru kali kerja jarum siapa tahu. Ampun, ya otak nepi ka kitu. Lain banyak kulat-kulat teh otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Sorangan. Karek maca taud asa geus nepi. Asa geus pangsuci. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heuh pan kitu. Heuh can nepi teh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina eta mah. Harti. Wajib gaweana kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Udah nyeuh dan kagunganana kana naonana? Nyalindung teh tuh. Pan loba tah. Udageun teh. Kana rahmat da pitulungna. Nah, apang nanya lindung? Naon atuh? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu dikutuk? Setan, kusaha? Ku Allah, iraha. Nah, sia teh mun keterusan. Kada kudu tamat atuh. Ulah ngabuntut bangkong ilmu mah. Kudu nepi ka mata holangna atuh. Moal we mah. Di Malang. Tak itu Pak, eueuh euy. Ya kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Wallah, iraha baheula. Baheula kumaha? Apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam. Kabeh sarujud, ila angin. Malaikat nu hiji anu teu sujud. Saha? Ke malaikat.
malaikat musyarafah. Terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina. Kitu jadi bisa dikutukna walau baheula hari ayeuna nya dikutuk keneh usaha walau nah aya Allah dendam blok. Ya jadi apa? Lain kuring mah nanyakeun. Aya Allah munak-munak. Aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah. Musyrik sia. Oh. Kafir. Ya, saya tahu. Dipodaran bae sebab jihad deui. Saya tahu jawab apa ke? Nya keur dieu. Watir kuku patok. Sia. Berarti lamun kitu mah keterangan teh salah. Tong nyalahkeun keterangan da beri maka aka. Aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk. Saha nu dikutuk teh? Setan. Ari ayeuna dikutuk keneh. Usaha walau. Nah eta Allah terus-terusan kitu. Ngunek-ngunek. Kumaha jadi lieur ieu. Tanu matak agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir. Kumaha tuh? Kata-katana atuh grepe. Abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Saha tah? Setan. Ta eta akate ka setan wae. Salah larap, basa. Mata kudu apal kana hukum basa ge. Kumaha tuh? Udin dagang bonteng. Udin dagang bonteng. Dibeli ku Ubro. Bontengna teh bontengna. Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin. Tuluy ngarujak, saha teh Ubro teh. Geus didahar ku Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng. Nyalahkeun ka Udin. Teu da Udin mah nu dagang. Tah kitu. Jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng, rujak bonteng. Lada teuing menang meuli ti Udin. Dek disalahkeun Udin, moal ada si Udin medagang. Ceuk Udin teh meureun nah dak beri medagang na maneh nu meuli. Heueuh. Ai kitu kumaha teh maksudna? Dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Setan. Ta eta ka mah setan deui. Naon eta blok? Aing sakieu geus lieur teh dikadek ya. Eta babari amat. Teka pikiran. Dari godaan setan yang terkutuk. Siapa? Saya banyakin ku si ahli ingat. Godaan setan. Nu ngalantarankeun terkutuk teh. Ceuk setan teh naha da aing mendagang. Tong nyalahkeun ka aing. Da hak aing tah mah. Grapek debat jeung setan diajar. Minangka we kuring setan. Kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, parasten, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, cap, jahe, buntut kasiran. Dagangan kuring setan. Bade ieu taaka manusia boga hak di naon nyaahan degeuhan welasan asihan. Kuring dagang ka aka. Ceuk kuring teh bade sirik. Bade pidik. Bade ngewaan. Bade puak-paok. Dihakan tak ku aka. Saha nu terkutuk teh? Nah jadi aing gini. Oh eta. Make nyalahkeun setan naon teh? Eta jadi aing euy. Kudu katerbogan meuli.
Oh, ye, nu mata kudu make polo kayak gitu ngaji. Da boga dibeli. Da hak urang mah nyaahan atuh nah sirik pidik diakan paka. Eta. Nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak tagenya la ilaha illallah. Mulukanya eta utak ulah kagoda. Nuhun bala sawangsuna. Kene alina. Oh iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta. Can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusa teh basana. Moal aya di nu bakal apal kana basana, bangsana. Tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh. Ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda. Hehehe. Teu nyindiran aing ah. Nu meh aing sok ka komplek. Apa ketiting di bumi asli rimbung we. Udah ka komplek di mana mah dagang sayur. Kudu tamat euy ngaji teh. Pogo we. Ulah sumogol bahaya. Ai bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab teh. Sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Karek Sundana. Da bismillahi, henteu bismillahu. Kana ya Allah, ya ilahi, ya Allahu. Geus deui wae we. Heeh, lamun hitung-tungna teh kana gawe. Gawe. Mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teh butuh gawe. Heeh, aya nu maot pan, lain aya nu maot wae. Sok hartina, asyhadu Allah mulang ka Allah, tak kitu. Kumaha prakna? Heuh, aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu. Tah salah teh lain kitu wae. Kumaha lamun aya nu ngabotong pasaran jauh innalillahi we, teh nyaho pasaran medek diomean. Jadi asa ti Allah mulang ka Allah, lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang, inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah, tong tulus, genti ulas asih, ta eta migawe, da mulus nu kitu sok. Lamun urang dek ngagarong tong tulus, keun bae karek niatna mah can dicatet. Prakna nu silaka mah. Oh, kicunya. Coba kembali kepada jalan Allah. Setiap saat. Dek niat goreng, dek niat kumaha oge. Oh, kembali. Ayatnya dengan nama Allah itu yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi, maha penyayang. Aka ngadunungan kadawala. Cepot ngadunungan kadawala. Cepot sangsara. Kuring jelema beunghar. Asileng kan ngadudungan ka dewek ah. Sileng dewek beungharna. Oh jadi atuh. Lain kitu-kitu wae mungnya. Lain pilaki. Karek ngalamun oge geus sirik. Ada dapat contoh kan bae artinya cek urang mah. Mung ini ibu sangsara. Nya teh sangsara. Mung disapirakeun. Betul. Cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja. Beli mobil, dia bawa mobil tak? Oh enggak. Dina teras kursi jungklit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame. Ijo. Oh, beunghar we, beunghar. Pamajikan ada gelis. Kudu dipuji. Kan panonna hiji. Gelis apa gelis. Montong nyindiran tetangga dekat. Pamajikan opat cenah gelis. Opat pamajikan gelis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureut pakeun pusat bahan dieu tu ragap teu aya.
kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun Ai baratkeun. Biasanya we dengeun nya dengeun sok titah kuring nagih hei dola pang nagihkeun ka si Semar euy teh Pak lain dina dongeng lain dikeuna lain matur coba minangka sabab si Semar teh boga hutang euy ayeuna can bayar ini dawala dawala teh ngadulungan ka cepot ku cepot dititah init na dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot halus lengkah cepot maksudna maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe ngagupayan dawala bogo sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelan si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala jekuk dawala diteungel ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung heueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih naha dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim welasan asihan la ilaha mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udhu jadi udhu didinya ulah bimana menta lamun aya udhuni astabjid lakum tapi pengabdian sabab memeh aya kana stain iya kana budu heula pengabdian heula sok cing sason sosok jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan paingan cemaran hati mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing jelas teu saluhureun teh sana pun ninggal mah ada aya eta nuhun euy nuhun sawangsuna teu sangka si dawala cuma ngaji nih teh apaan Asep Wawan Curug Janung beres Haji Asep atuh alah naon akang Gusti Prabu kula ka dieu ye leres jalana lah doh bahaya aduh pot pas gang ya musuh awas siap siap